Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Urang soldadu puguh we jadi aramakeun. Harita meh dina waktu anu bareng majuna raja ngahurup ka Sugarba. Tapi anu majuna rajang pada karageteun sabab ngan saukur sageprakan opatanana geus dirubuhkeun ku Sugarba. Dina kacepetan gerak anu teu bisa diimbangan ku opat urang lawana, harita Sugarba ngabagikeun paneutepna oge ngabagikeun panarajangna ka opat urang lawana. Syuk tubrotkeun. Syuk tubrotkeun aja. Syuk tubrotkeun. Alah cungko kebut. Opat urang soldadu patutur-tutur tinggal debut rubuh bari tinggal ro nahan ka nyeri. Sugarba ngarebut bedieu salah seorang soldadu. Bangun anu gampangeun, bedieu dipotongkeun ku Sugarba terus dialungkeun benyalita. Kadeleh ku siling opatan koplok. Badil anu digubuku si laing opatan yeuh hartina ke dewek mah anjir. Anu macak moncong coba-coba nghalangan ka si Sugarba jago tanpa tanding. Dewek ayeuna rek manggihan si Tuan Willem jeung si Kintamani euy. Sugarba geus rek maju asup ka jero imah jadi kaneg lengkahna. Sabab Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu aya di jero imah ngadenge sora tinggal rona opat urang soldadu harita jadi karageteun. Gancang harita muru kaluar ti jero imah. Barang geus di luar Tuan Willem jeung Nyai Kintamani jadi kageteun ningali opat urang soldadu anu tinggal loler. Sedengkeun Sugarba mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun ka Tuan Willem jeung Nyai Kintamani jerat celung gulug-gulug. Nyai Kintamani ngajerat luncat terus nangtung di hareupeun Sugarba eureus nyarita. Kurang ajar Andika. Anu geus karubuhkeun opat urang soldadu teh. Wani-wani nyeun kaributan di patempatan saha Andika hah? Dewek Roma Irama, dewek Sugarba jago ngora pilih tanding teh. Dewek geus bisa nebak itu anu bareng kaluar jeung si lain teh, pasina oge si Tuan Willemnya. Jadi mun kitu mah si lain Nyai Kintamani benernya. Bener. Kuring Nyai Kintamani. Datang-datang nyeun kaributan di patempatan. Naon maksud tujuan Andika anu sabelana Sugarba? Lain seuri jawab. Dewek hayang panggih jeung anu boga pangaruh jeung ngawasa di patempatan. Ku dewek moal bakal dijelaskeun. Sabab kudu dijelaskeun ka si Tuan Willem.
selain dina wana jawara wanita malah ngagubuk pedang sagarupa. Hahaha. Memang na selain boga kemampuan ilmu silat naon kita maniha. Ningali sikap jeung ngadenge caitaan Sugarba anu nganggap enteng ka dirina. Nyai Kintamani langsung ka hudang amarahna. Maneh montong jumago suwarga. Kurang ajar wali nganggap enteng ka aing sia. Tindakan anu dilakukeun ku maneh oge ka 4 orang sodado mangrupa tindakan panghinaan keur aing jeung Tuan Milem. Mun dewek memang kurang ajar, si lain rek ngalakukeun tindakan naon ka dewek sia Kintamani ha? Memang na si lain boga kemampuan ilmu silat anu hebat. Coba buktikeun sia. Buktikeun ka bogog si lain Kintamani. Hasok lakukan tindakan ka dewek anu geus kurang ajar. Nyai Kintamani geus teu bisa nahan di amarahna. Harita ngajoreat majuna Rajang, coba ka ngagunakeun pedang lidah apina mangrupa senjata andalanana. Ningali anu jelawan Rajang, harita Sugarba teh nyingkahan panarajang lawan. Sugarba ngasaukeun ngagunakeun dengan katuhu wungkul. Harita ngabendung panarajang anu dilawan. Sokyuk kedukdeus. Daligdeug. Nyai Kintamani ngadaligdeug mundur ka tukang. Sedengkeun Sugarba tetep mancuh dina tangtunganana. Nyai Kintamani kerung dibarung jeung kaget sabab daya pangbendung leungeun ka Sugarba ngandung kakuatan tenaga lapisan anu hebat. Si lain kalaka ngahulang gitu sia dewok. Hasok gunakeun pedang si lain. Alah sabatkeun ka anggota badan dewek sadewok. Mun aya anu tembus ku sabetan pedang si lain disembah ku dewek mah sa Kintamani dewok. Kurang ajar sia. Montong waka sombong maneh Sugarba rasakeun sia. Heya. Zorelat Zulung Nyai Kintamani majuna Rajang. Sedengkeun Sugarba tetep mancuh dina tangtunganana teu nyingkahan datangna panarajang lawan. Sabetan pedang Nyai Kintamani anu nyabat kana beheung terus kana dada malah ditusukeun kana beuteung lawan. Siuk hiuk dep. Siuk hiuk dep. Hiuk dep. Tapi Sugarba tetep nagen dina tangtunganana. Pedang lidah api teu mampu nembus kana kulit jeung daging Sugarba. Anu teuas lieu upama batu karang. Nyai Kintamani ngajorat luncat ka tukang, mancuhkeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna dibarung jeung perasaan anu kaget lain dikieuna sabab Sugarba teh tela teu mempan ku pakarang. Nyai Kintamani geus teu wanieun di majuna Rajang. Sabab geus bisa kaukur manehna lain tandinganana Sugarba. Dina kayan keur kitu datang harita Tuan Wilem nyamperkeun ka tempatna Nyai Kintamani. Saterusna Tuan Wilem harita nyarita ditujukeun ka Sugarba. Wow. Kamu orang memang hebat Sugarba. Sungguh aneh dan mengejutkan. Engkau tahu tubuh kamu orang kebal. Akan tetapi kamu orang belum tentu dapat menahan kekuatan peluru yang keluar dari senjata apiku, Sugarba malas di depan Tuan Wilem betus nyarita.
Jadi maksud si Tuan teh hayang ngajajal karena kahebatan jeung kekuatan ilmu dewek gitu. Deui loba carita jeung dewek mas ya. Hasok Tuan. Kita soldadu anak buah Tuan. Gunakeun bedilna sina tembakeun kana anggota badan dewek. Dek milih mana? Dek milih hulu? Dek milih dada sok eueuh nanaonan keur dewek mah pelor anu kaluar tina senjata api. Tuan Willem jadi penasaran. Harita mere parentah ka genep urang soldadu sangkan ngagunakeun bedilna ditujukeun kana sasaran nyata anggota badana Sugarba. Sedengkeun Sugarba harita henteu ingkah di tempatna. Genep urang soldadu anu rek ngagunakeun bedilna tangtu we moal aya anu meleset. Da puguh jarakna ge henteu jauh. Patutur-tutur sora bedil anu ditembakeun patembalan. Pelor ting tersing ngarah kana anggota badan Sugarba. Dor, dor. Desing. Genep pelor bedil pilih kenci kena kana sasaran nyata anggota badana Sugarba. Setiap pelor anu kena jadi ting buricak. Pelor lagragan kana taneuh dina kayaan deple kawas emping. Genep pelor nyata teu mampu nembus kana kulit jeung dagingna Sugarba anu harita masih tetep mancuh dina tangtunganana. Tuan Willem jeung Nyai Kintamani kitu deui para soldadu puguh jadi karageteun pada molohok bengong mata simeuteun ningali kana eta kajadian. Bisa ka Bandungan ku si Tuan jeung si Kintamani si Dewok. Anggota badan dewek jelas semempan sok sanajan ku pelor. Kumaha Tuan percaya ayeuna mah kana kehebatan dewek Wow. Aik percaya dengan kehebatan kamu orang Sugarba. Aik kan tetapi Aik masih penasaran. Aik mau coba gunakan pisau Aik. Kamu orang bersedia Sugarba. Jadi masih kini kurang yakin karena kehebatan kekuatan ilmu dewek Tuan teh hayang nguji langsung ku sorangan gitu Tuan. Sok gunakeun pistolna tembakeun ka dewek. Untung jauh tong anggang tika deugedan we sok tidorkeun ke nya. Bisi kurang puas dewek dek longeng bisa dek mubus kana yang bujur dah. Tuan Willem puguh geus kalati asak dina ngagunakeun pistolna. Harita boga pamikiran anu bakal dijadikeun sasaran nyaeta sapasang panonna Sugarba. Harita Tuan Willem nyabut pistol tina holsterna. Di celoba dicarita terus nembakeun pistolna 2 kali. Pelor pistol sing tersing ngarah kana sapasang panonna Sugarba. Dor, gesaing. Tapi samemeh pelor kena kana sasaran, Sugarba ngagerakeun leungeun katuhuna. Dina kecepatan gerak anu leuwih cepet tibatan pelor. 2 pelor bisa disewa ku leungeun katuhu Sugarba. Waktu leungeun katuhu Sugarba dibuka, 2 pelor teh geus dina kayaan parjet terus dialungkeun ku Sugarba. Kumaha masih kene penasaran Tuan? Coba habiskan peluru yang ada di pistol eta. Ku dewek bakal ditagenan. Eta si Dewok kuno kalkah murlang Dewok. Nyai Kintamani ngares ka Tuan Willem bari terus ngomong lalaunan. Tuan,
Sugarba punya kekebalan dan kekuatan ilmu yang hebat, Tuan. Kita jangan anggap musuh. Yang jelas kita harus bisa bujuk dia untuk bisa membantu kita, Tuan. Tuan Willem ungek terus netep ka Sugarba baritus nyarita. Wow, heart. Kamu orang betul-betul hebat, Sugarba, Dan kita orang bukan musuh, Sugarba. Tadi kita orang hanya ingin menguji saja, sekaligus melakukan eksperimen. Dan sekarang alangkah baiknya jika kita orang berbincang di dalam rumah, Sugarba. Gimana? Sedia? Menghormati kedatangan kamu orang. Untuk itu, ayo, mari kita masuk ke rumah Sugarba. Tuan Willem jeung Nyi Kintamani. Harita terus ngajakan Sugarba asup ka jero imah. Ditepas tiluan harita ngariung. Tuan Willem diuk dina kursi anu sok dipake ku Kiwarangkas. Sedengke Sugarba diuk dina kursi anu sok dipake ku Tuan Willem. Ari Nyai Kintamani diuk dina kursi hoe anu dibawa ku salah saurang atawa dibawa ti salah sahiji kamar. Tuan Willem jeung Nyai Kintamani geus pada sapagodos dina sikap jeung pamikiranana. Sugarba kudu bisa ngagabungkeun diri ka pihak manehna. Sabab ningali kahebatan jeung kakuatan elmuna Sugarba jelas dibutuhkeun ku pihakna Tuan Willem. Harita Nyi Kintamani dina sikap jeung caitaan ngandung rasa pangajen, harita muka obrolan. Kang Sugarba, abdi sareng Tuan Willem negaskeun kajadian tadi di luar imah. Mangrupa perkenalan di antara urang. Anu jelas di antara urang teu aya rasa permusuhan, Sugarba. Wow, sekarang saya ingin tahu. Kedatangan Sugarba tentu saja mempunyai maksud tujuan. Untuk itu, please coba jelaskan kepada pihak kita orang, Jadi maksud kedatangan DWK dia nyata hayang ngayakinkeun bener jeung henteuna ngeunaan beja. Majarkeun Kiwarangkas geus aja binasa. Mangsa tarung ngayunan budak lalaki mangkat rumaja ingtuna silawing anu ngaran Sinanggule. Minan eta beja memang bener Kang Sugarba. Sabenerna mah abdi jeung Tuan Willem aya di pihak Kiwarangkas. Sabab Tuan Willem jeung jenazna Kiwarangkas teh geus aya kasapukan, geus aya perjanjian ngeunaan kerjasama keur kauntungan bersama. Wow, betul apa yang dikatakan Nyai Kintamani. Pihak kita orang menjadi kecewa dan sakit hati dengan adanya peristiwa itu, Sugarba. Bon geus jelas kieu mah naon dipikirkeun ku dewek bakal jadi kenyataan. Dewek kudu ngagantikeun Kiwarangkas. Sabab kemampuan ajen pangaki dewek bisa jadi lebih hebat si Kiwarangkas. Kitu tah kayang dewek Mas Tuan. Oke, Kintamani dok. Si lewok alah. Apa itu tuwok? Tanya ke mereka si Kintamani. Tuan Willem jeung Nyai Kintamani ngaharulang sakedeung. Kagetkeun oge ngadengeng caritaan ti Sugarba anu boga karep jeung kahayang rek ngagantikeun posisina Kiwarangkas. Tapi Tuan Willem geus pangalaman dina ngabujuk rayu jalma seperti Sugarba. Harita Tuan Willem nyarita.
Wow, heart. Kakang Jokong, apa yang Sugarba katakan? And akan tetapi tentu saja harus melalui beberapa tahapan, And pikir Sugarba akan mampu melewati tahapan-tahapan. Bukan begitu, Nyai? Iya betul, Tuan. Jadi ngenaan karep kahayang Kang Sugarba. Kang Tuwe ku abdi jeung Tuan Willem bakal didukung, Kang. Tapi memang aya tahapan anu kudu mampu dibuktikan heula ku Kang Sugarba. Tahapan kumaha? Coba jelaskan ka Dewek, Ngenan eta tahapan mah dijelaskan sama Tuan. Silakan, please Tuan. Wow. Akan jelaskan tentang tahapan yang yakin Sugarba akan mampu lewati. Yang pertama, memang sudah lama mencari seorang jago, yang memiliki ilmu silat lebih tinggi dari 4 orang jago kepercayaan pihak kita orang, Dan apabila Sugarba mampu kalahkan 4 jago kita orang, sudah tentu Ye akan angkat menjadi jago utama. Dan kita orang bisa terus bekerja bersama seperti kerjasama dengan Ki Warangkas. Jadi gitu tak Kang Sugarba. Abdi jeung Tuan teh hayang boga jago utama anu kemampuan ilmu silatna leuwih hebat ti 4 urang jago kapercayaan anu ayeuna keur arinit heula ngalaksanakeun tugasna. Hari Dewek saukur jadi jago utama mah tuh kadudukanana jadi di sana pun mana duaan. Dewek pasti sudi mong ari kawas kitu makin zamani. Anu jelas Dewek kudu ngagancikeun kadudukanna Ki Warangkas. Wow. Mengerti apa yang Sugarba katakan? Tentu saja akan dukung sepenuhnya keinginan Sugarba itu, harus jelaskan dengan menjadi jago utama dari pihak kita orang. Dan ketika ingin gantikan kedudukan Ki Warangkas, tentu saja seperti hanya mendiang Ki Warangkas harus menguasai dunia persilatan. Untuk menguasai dunia persilatan, I think Sugarba akan mampu buktikan binasakan itu Sinang Bule yang sudah bikin mati itu Ki Warangkas. Dengan membunuh Sinang Bule, dunia persilatan akan mengakui dan kekuatan ilmu Sugarba lebih hebat dari Ki Warangkas. You understand? Tak jadi gitu Kang Sugarba. Ngenaan tahapan-tahapan dimaksudkan ke Tuan Willem teh. Kacenekan nama. Mun Kang Sugarba geus bisa ngabuktikan mampu ngabinasakeun Sinang Bule. Bisa dipasikeun kadudukan urang ge bakal sajajar. Saterusna Kang Sugarba ngagantikeun kadudukan Ki Warangkas. Pikeun neruskeun kerjasama jeung Tuan Willem utusan ti Batavia, Kang. Dewek ngarti Tuan, oge nyedok. Sarta satuju mun kitu mah. Dipikirku Dewek memang bener euy. Keur ngayakinkeun kadunya kajawaraan mah Dewek kudu mampu ngabinasakeun heula Sinang Bule anu geus mampu ngungkulan kakuatan ilmu Ki Warangkas. Nganu harti kakuatan ilmu Dewek leuwih punjul tibatan Ki Warangkas.
nya bener kasih ku Dewi oge tamani. Malah mun Kang Sugarba geus mampu ngabinasakeun Sinang Bule. Anu dari akina oge si Rawing jeung sakabeh kulawargana jelas kudu ditumpur ludeskeun. Sabab moal waleh jadi gangguan ke pihak urang. Khusus nama kerjasama Kang Sugarba ngagansikeun Ki Warangkas jeung Tuan Willem. Anu pikeun Tuan Willem mah ngabangun ke pademukan Kang Sugarba anu diupama karaton teh bakal diteruskeun. Dianggap jadi raja anyar Kang Sugarba teh. Bujuk rayuan Tuan Willem jeung Nyai Kintamani ngajadikeun Sugarba kabeli hatena. Sugarba harita terus nyarita deui. Mun gitu mah dewek rek cicing heula we di dieu nya sapoe 2 poe mah nungguan kadatangan 4 urang jago situan engke ku dewek bakal dibuktikeun kamampuan emosional dewek. 4 sina maju babarengan ngahurup ka dewek tong saurang-saurang dewek mah moal make kudu liar ke dewek ngarubuhkeun obatanana moal kudu liar moal geus kitu ku dewek bakal dibuktikeun mawa babatangna si goblok teh Sinang Bule. Nyaeta keur bukti yen dewek geus mampu modal Sinang Bule. Hot. Bagus. Wow. Sangat senang mendengar apa yang Sugarba katakan, tidak keberatan, ya tinggal dulu di sini beberapa hari dan menunggu kedatangan 4 orang jago kepercayaan kita orang. Anggap saja di rumah sendiri Sugarba aja tuh nyaritakeun ngeunaan kayaan non Alina da puguh geus nyahoeun Tuan Willem teh bapana non Alina. Kituna teh lantaran boga rencana pamikiran anu sejen. Kitu diantarana obrolan antara Sugarba jeung Tuan Willem katut Nyai Kintamani dina waktu harita. Urang tinggalkeun heula kayaan di paguron lintang jagat. Caturkeun harita Nang Bule jeung Manggali keur lumampah rek mulang ka kahuripan atawa ka kampung kahuripan. Harita Nang Bule jeung Manggali ngaliwat ka salah sahiji lembur anu adalah kampung Citamiang. Parang ningali aya warung harita Manggali ngeureunkeun heula lengkahna bari nyepengan beuteungna. Manggali terus nyarita. Hai. Meninggali ada warung menjadikan kebetulan ini mah alah Nang. Hai. Terus terang dari tadi perut Mang ini keroncongan. Kadang-kadang Cianjuran, kadang-kadang Bajidoran lah. Hai. Ya sudah barang tentu harus disian dulu ini Manang. Kalau tidak diisian dulu akan mengarampeol kaki Mang mah. Ya lebih baik kita meluruskan dulu kacape sambil mengisian beteng dudang. Nya ari lapar mah lah tong bulat balicet ngomongna. Hayu ah. Nya lamun lapar mah obatnya memang kedaku tuang si Mangnya. Tapi kali lauk pauk lama ulah sagala rupa dihuapkeun nya. Pilih teu kabayar. Haja tuh Mang ah. Nang Bule jeung Manggali ngadeukeutan ka lebah warung. Di eta warung teh kasampak aya jalma anu keur dahar diuk dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung. Nang Bule jeung Manggali teu nyaweun mun anu keur dahar eta di warung teh Rojali si golok bayangan jago kapercayana Tuan Willem. Sanggeusna dariuk dina bangku panjang, Manggali harita diukna di belah katuheun Nang Bule. Harita Manggali terus pesen alas dahar ka si mawarung. Tacan ge nyieun alas ke Nang Bule jeung Manggali. Harita Rojali anu geus beres daharna sengkat nangklung betus nyarita ka si mawarung. Gue udah selesai makan nih Mak. Sekarang gue mau tanya sama lo nih Mak. Apa bener namanya di
ini kampung Citamiang mak. Oh, sumuhun leres Aden. Iya damur teh kampung Citamiang. Nah bade kasaha gitu Aden teh. Oh, gue mau temenin kepala dusun kampung ini mak. Gue pergi sekarang ya. Sekarang gue pergi ya. Kayak heula Aden bayar heula atuh tilas tuangna Aden mah nya teu karunya ka emak. Ari si Aden. Rojali si golok bayangan mureleng kasih emak, baitu cerita. Apa? Gue masih bayar. Lo kagak tahu mah gue ya? Gue Rojali, si golok bayangan, jago percayaan Tuan Melem. Allah buset dah. Lo masih ngerti mak? Kepala di kampung aja akan hormat sama gue. Pasti akan ngejamu gue. Ya mestinya lo jangan minta bayar sama gue. Tapi kasih bekal makanan yang lainnya mak. Lo gak ngerti asa buset dah. Apa pengen gue acak-acak di warung mak? Hah? Si warung jadi sieun. Ningali galaga seperti itu harga manggali terus ngaharewas ka Nang Bule. Alah Nang. Coba Mang kasih kekuatan pinjaman nih. Sekali-kali menjadikan boleh dong Mang juga bertarung melawan orang yang seperti ini Nang. Ternyata si Rojali ini jago kepercayaannya Tuan Willem Nang. Terus terang Mang ingin menguarah ini orang. Kurang ajar si Mang udah tua begini. Oke dagangnya juga cuma segini. Begitu makan langsung meleos aja. Jangan kan Mang teh bade ngabela ka si Mawarung. Iya bener Nang. Abdi ku Akirawing memang tos dipasian terang cara kanggo masihan kekuatan injeman Mang. Halik begitu menang lah. Kurang ajar di jelema teh. Tapi moal tiasa sapenunang ya Mangnya. Mung saukur sabagian. Alah menjadikan teu naon sabagian juga Nang. Yang penting beri kesempatan sekali ini aja. Biarkan Emang melakukan tindakan sama orang yang begini Nang. Greget pisan ieu jelema teh Nang. Nang Bule leungeun katuhuna pengandam paleungeun kencana manggali. Karasa ku manggali karena dampaleungeun kencana aya geteran anu haneut. Anu saterusna eta geteran ngarambah kana sakujur badana. Barang Nang Bule geus nalik leungeun katuhuna harita Rojali anu geus nangtung nyarita ngandung ancaman ka si Mawarung. Mak, lo dengerin nih, lo sama aja dengan menghina gue Mak. Pejajaran lo belum marah gue Mak. Gue kagak main-main nih, gue awut-awut nih warung Mak. Gue hancurin Mak, bila perlu gue durukin warung Mak. Buset dah, minta bayaran sama gue. Aduh, ulah ngawet-ngawet warung sagarupa. Aduh Aden, sing karunya we ka emak. Aduh Aden, keur mah moda sakieu-kieu-na Aden. Mak teh warungan teh lain pedah aya. Mana mak hirup teh Den. Sakieu ripuna Aden. Sagaluriannakeun tina hasil warung. Warung teh banda manu hiji-hijina Aden. Da sakuduna atuh ari dahar mah ya kudu mayar we Aden. Nu lain oge malalayar ka emak. Rojali si golok bayangan Geus rek ngagerakeun sukuna rek ngawut-ngawut eta warung. Harita jadi kana gerakanana waktu kadenge manggali nyarita bae cengkat nyanglung. Nanti lanan Saudara Rojali. Jangan menjadikan sembarangan melakukan tindakan. Masa iya dong seorang jago malah tidak mau bayar, terus mau mengawut-awut ini warung. Kasihan dong sama si emak. Si emak sudah tua begindang. Masa tidak malu seorang jago? Beraninya cuma pada awewe yang sudah kolot. Rojali si golok bayangan ngaret ka manggali terus mendelik penderita. Siapa lo? Kurang ajar lo.
macam-macam sama gue. Jangan macam-macam sama gue loh. Pakai mau ngebela si Mawarung segala rupa loh. Siapa lo? Hai. Perkenalan, gue Gali Surali, si Jawara idaman yang disukai kaum wanita, baik perawan maupun janda, mau tua maupun muda. Yang namanya Jawara sudah barang tentu gue tidak bisa mengantep kepada tindakan apa yang akan lu lakukan ke warungnya si Ma ini. Harus malu dong, Rojali. Loh, sen enai dewe, mestinya lo bicara baik-baik loh sama si Ma warung. Bukan malah jadi marah dan mau mengawut-awut warung segarupa. Pejajaran loh. Pejajaran sia. Oh, jadi maksud lo mau belain si Ma warung? Ya heeh. Karunya geus kaula si mate. Artinya lo nantangin gue untuk bertarung ya? Sok lah. Kagok aing mah. Lo ngaku-ngaku Jawara segala. Kagak ada pertolongan lo. Lo jago. Gali Surali. Aduh, gimana si Rojali. Pejajaran loh. Kamu jangan meninggali karena tangsungan gue, Rojali. Yang namanya kemampuan ilmu mah bukan harus ditinggali penampilannya. Meskipun gue letik pecekrek, tapi kawani dan pengartinya harus tahu lo, Rojali. Hei, Rojali, lo mesti tahu. Gue kagak takut sama lo. Yang ngakuin jagonya si Tuan Milem, jago yang kayak begini mah kagak ada apa-apanya buat si Manggali mah. Rojali si golok bayangan gue jadi muncab amarahnya. Bangsat lo, berani nangsangin gue lo. Ikuti gue, Gali Surali. Rojali si golok bayangan ngacoelat puluh tempat anu lega. Manggali ge harita ngacoelat nuturikeun jirim lawan. Dua jirim adu hareupan. Rojali si golok bayangan langsung mesat pedogna. Manggali sarua harita mesat pedogna. Sog. Rojali ngabangun pasangan, netep sekeut lawan itu carita. Lo berani lawan gue kali? Entar gue parani lo, baru nyaho lo. Kagak usah ngancam segarupe, Rojali. Gue mah kagak akan takut diancam. Kalau emang lo bisa maranin gue, baik gue domba ataupun gulai kambing, kagak usah banyak bicara, maju si Rojali. Lo benar-benar mau gue paranin kali? Sok lah. Heya. Jorelat slung Rojali si golok bayangan. Mihilaan maju narajang balik mencakeun bedogna ngarah kana anggota badan lawan. Manggali ngimbangan panarajang anu dilawan. Sabetan bedog Rojali dipendung ku takisan bedogna. Sakieu kasakieu dua kali bantrokan bedogan jadikan Manggali ngacari jaga tukang. Tapi gancang mancukeun di tangtunganana. Rojali si golok bayangan jadi panasara sabab Manggali mampu ngimbangan karena panarajangna. Manggali ngabangun di pasangan baik nyarita. Sekarang mah lo menjadikan bisa tahu kan serangan lo kagak ada yang bisa kena sama anggota badan gue kan. Makanya lo jangan anggap enteng lawan seperti gue, Rojali. Gini gue ini Jawara idaman yang disukai oleh kaum wanita, baik jande maupun perawane. Kurang aja lo, kepala lo, pejajaran lo.
mampus kali. Jorelat sulung Rojali si golok bayangan maju dina rajang. Kacepatan gerak yang kekuatan panarajang lawi dironjatkeun. Tapi manggali tetap mampu ngimbangan panarajang anu dilawan. Sauhiuk yang lalalang. 2 kali sabetan bedog lawan dibenung ku takisan bedog manggali. Giliran manggali maju narajang saksi tebelutang. 2 kali sabetan manggali eta bedog teh dibenung ku takisan bedog Rojali di tempat anu rada anggang anu saterusna